Aya deui kejadian zaman harita nyaeta hiji jalma soleh amprok jeung Dajjal. Eta jalma ditanya ku si Dajjal, "Maneh percaya yen urang ieu Gusti Allah?" Eta jalma ngajawab, "Urang teu percaya, malah urang yakin maneh teh Dajjal, anu ku Kanjeng Nabi didhawuhkeun yen rek aya Dajjal. Nya buktina maneh pisan." Dajjal amarah tuluy ngomong kieu, "Kurang ajar sia." Tuluy eta jalma dibelah ti sirah nepi ka palebah handapna badan. Tuluy Dajjal ngomong kieu ka balarea, "Tarenjokeun ku sarerea." Bari eta mayit diusap ku si Dajjal, korejat eta jalma teh hirup deui. Bari eta jalma ngomong kieu, "Baraya, jalma-jalma anu ariman, ayeuna yakin pisan, jelas pisan yen ieu teh Dajjal. Kaharade ulah katipu, ulah kagoda. Ieu pisan anu ku Kanjeng Nabi diuningakeun yen di akhir zaman bakal aya Dajjal. Eta jalma soleh teh ceuk hiji kaul mah Nabi Khidir. Diriwayatkeun lilana Dajjal di ieu bumi nyasarkeun manusia teh 40 poe. Poe pertama lilana satauneun, poe kadua sabulaneun, poe katilu sajumaahaheun. Poe-poe kadieuna mah sarua bae. Cukup ku zaman sakitu Dajjal nyasarkeun saalam dunia. Anu salamet ukur jalma sabaraha rebu bae. Insya Allah anu bakal moal kagoda teh jalma-jalma anu ngarti kana naon-naon anu ngaran mukhalafah lil hawadis. Piraku Gusti Allah aya sukuan, mohal Gusti Allah leungeunan. Maha suci Gusti Allah tina ngabogaan mata. Sokomo Dajjal eta pecak sabelah matana. Malah ku jalma anu kuat imanna katenjo dina terang Dajjal aya tulisan kafir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Gusti Allah abdi nuhunkeun diraksa tina siksaan kubur sareng siksaan neraka sareng tina fitnah hirup jeung maot sareng tina fitnah godaan jalma anu ngajajah bumi atanapi Dajjal anu jadi rajana bohong.